warahmatullahi wabarakatuh. Asupna agama Yahudi ka Jazirah Arab. Pasukan Taban As'ad geus mimiti ngabring ngemat nyatang pina pikeun balik ka kota Yaman. Teu poho pandita Yahudi anu duaan aya dina eta barisan. Saenggeus sabara-bara minggu lumampah, akhirna rombongan Taban As'ad tepi ka daerah Mekkah. Pok Raja Taban As'ad ngageroan ka Senapati. Senapati sigana peuting ieu urang eureun wae di ieu patempatan. Kumaha kira-kirana aman kitu di dieu? Duh, timah langsung. Mangga ku abdi diestokeun sareng ayeuna keneh juru taluntik baris marios kana kaayaan di palih dieu Bralaksanakeun. mangga. Teu talangke Senapati langsung undur ti parieuneun ratu pikeun nepungan ka para prajurit. Kira-kira sajam ti harita Senapati balik deui ka Taban As'ad anu keur ngariung jeung dua panita. Hapunten gamparan, abdi bade nyengokeun laporan. Prak, laporan naon Senapati? Nurutkeun panaluntikan di ieu tempat, netelakeun yen ieu tempat aman pikeun urang istirahat di dieu sun. Dupi parentah anu salajengna Nya ari geus dirasa aman, parentah anu satuluyna rek nyieun tenda di dieu pikeun kami jeung aranjeun sararea istirahat. mangga kaulanu ayeuna keneh eta parentah bakal dilaksanakeun. Bragramiang panon poe saeutik-saeutik nyumput kana tonggongeun gunung. Tekung silila brayo layung koneng ngampar satungtung deuleu. Kaayaan alam mangsa harita mungguh endah kabeh kasaput layung nu katingalina lir masinang bareng jeung ngeureupna kaayaan peuting tenda-tenda pikeun masanggrahan sementara pasukan Taban As'ad geus rengsek. Tekung silila katengali rentang-rentang di kajauhan sabubuhan jalma anu datang ka eta patempatan. Hal eta kabireungeun ku Senapati anu keur babarengan jeung prajurit anu kabagian tugas jaga dina mangsa harita. Para prajurit, nah ku anjeun kabireung itu aya sabeurelan jalma anu lempang kabeh dieu. Kake ngahaseun urang mah naesanya. Keun antep cenah deukeut, kalamun geus deukeut ku kami erek ditanya. Saeseun abdi makan urang tapi wae bilih aya siklus weuleu-weuleu abdi tangtos baris ngajaga ka kasalamatan salira. Oh, sok tunggu wae. Meunang sabara-bara jongjongan maranehna ngawaskeun kana eta abrulan anu antukna abrulan teh beuki deukeut ka palebah Senapati. Sanggeus kira-kira aya kana satumbak anggangna pok Senapati tumanya ka salah saurang eta rombongan. Pangapunten, dupi aranjeun teh di mana? Sareng saha ieu teh? Wayah kieu masih keneh abring-abringan. Oh, hatur nuhun enggak ditaros. Abdi mangarupikeun pituhin urang dieu kuring jeung ieu rombongan arek ngabejakeun beja penting karajaan anjeun. Ari anjeun teh bener kapilah jeung pasukan ti Yaman. Oh, bener pisan. Cingpok nah aya beja naon? Ah, ieu mah beja anu baris ditepikeun langsung ka ratu anjeun. Hampura wae kami mah bisa ngabejakeun lantaran ieu mah kasub Rusia. Omat anjeun ulah ngarasa kasinggung ati ku kami taya bayana. Tapi naha keamanan kami sararea di dieu dijamin. Pantu dijamin. Ulah sieun
Sok ayeuna daya waktu kami atau anterkeun kami ka pimpinan Senapati pikeun ieu beja. Lamun kitu heug tungguan sakedeung di dieu. Ayeuna kami baris lapor heula ka Raja Taban As'ad. Nyasaku kami ditungguan di dieu. Senapati langsung malikeun awak ngalengkakeun suku muru ka tenda Taban As'ad pikeun ngabejakeun eta kajadian. Tekung silila Senapati rentang-rentang geus katingali balik deui ngajugjug ka eta abringan. Pok pimpinan eta abringan tumanya ka Senapati. Kumaha hasilna laporan kerajaan ieu? Naha kuring ditampa pikeun asup nepungan pamimpin anjeun. Pok Senapati nembalan. Anjeun ditarima pikeun nepungan ka Taban As'ad, tapi hampura sigana moal sarea ngan pimpinanna hungkul bisi arek aya pangawal hiji atawa dua. Heug wae bere pangawalan, tapi anu sajena menta supaya ngariung wae di belah dieu bareng jeung tantara ti Yaman. Nuhun pisan atuh. Hayu barengan kami ka jero. Geus teu kudu make pangawal. Tekung silila gok wae hareupeun tenda. Langsung Senapati ngajak asup ka jero tenda Taban As'ad. Pangapunten Gamparan tah ieu tatamu anu aya kapriyogian sareng salira Gamparan. Mangga jengakeun. Ceuk Senapati baring manggut ka Taban As'ad. Pok Taban As'ad cumarita. Bagea tatamu kami ngarasa reuas ngadenge laporan ti Senapati jeung ti prajurit jaga ku ayana aya sema anu baris datang ka kami. Cing pok bisi aya hal-hal anu rek ditepikeun ka kami. Ulah make di dinding kelir sindang siloka prak geura nyarita. Hatur nuhun kuring gasik ditompi enggo ditarima. Memang aya sabaraha hal anu ku kami baris ditepikeun ngeunaan kaayaan anjeun di ieu patempatan. Tapi leuwih teh heula kami ngawanahkeun diri. Kami pimpinan suku Jaya anu mangkuk di ieu patempatan. Sagigireun teh kami oge arek nepikeun hiji beja anu kawilang nyugumakeun pikeun Taban As'ad. Tah. Nah beja naon eta teh? Sanana kami ngabejakeun eta kaayaan. Kami rek tumanya saacana. Nah aya tanya kudu naon? Cing prak. Ari Taban As'ad naha henteu kabonggoy ku inten jumanten emas picis kumirincing anu bisa dipibana tanpa kudu ngaliwatan perang ngorbankeun pasukan. Cing pok kami hayang ngadenge jawaban. Tangtu hayang ari kitu mah ngan ceuk rarasaan asa mustahil sabab ari hartabana anu loba tur gede ajeuna mah tangtu aya nu ngajaga. Syukur aya kitu mah. Urusan ajen tangtu gede, urusan anu ngajaga tangtu aya. Ngan dipalebah dieu anu ngajaga hartabana kakuatanana teu sapira saupama dibandingkeun jeung pasukan Taban As'ad anu ayeuna aya. Jeung deui kami wani ngajamin tong boro keur ngalawan tingali kana lobana anggota pasukan oge anu ngajaga hartabana teh geus wani ngayakeun perlawanan. Pok Taban As'ad tumanya deui. Kami heran nah teku anjeun wae eta diserang anu ngajaga lalawak hartabana teh. Ari kami mah jeung suku Jaya geus nyaho kana kakuatan sorangan. Jauh tangi mau mungkin bisa kuat ngalawan kekuatan anu ngajaga. Beda deui halna jeung Taban As'ad. Ayana pasukan anu geus siap perang
pangrasa kuring geus lain hal anu hese pikeun harupan bangsa Mekkah. Nah saupamana kami geus hasil anjeun baris menta bagean. Tentu henteu pek wae kami ngerasa bunga we nu aya. Sabab kami teresep ku jelema anu sok numpuk-numpuk harta kakayaan barejeng teu puguh kagunaanna keur naon. Ari anjeun mah tongtuna oge baris ngamaslahatkeun rahayat di negeri anjeun. Tah kitu alasanana mah. Kaharti nah jauh eta lalawak harta bana teh ti dieu. Henteu sabaraha jauh moal meakeun waktu di leupoe pek wae siapkeun juru talunti anu meunang dipercaya. Tah ieu ku kami dibere pitunjuk jalan-jalan pikeun ngadegdeg ka itu patempatan. Hampura kami moal bisa marengan ka itu sabab kami aya keneh hal-hal anu kudu direngsekeun. Mudah-mudahan isuk bageto urang bisa patepung deui kalayan di tempat anu beda. Hatur nuhun kana bejana jeung lamun seug aya dina kahasilan tangtu kami moal poho ka suku Huzail. Eta mah urusan engke. Anu penting ayeuna kami arek langsung buru-buru miang ka hiji patempatan pikeun mereskeun sababaraha hal ngeunaan kamaslahatan suku kami. Moal bade miceunan waktu ayeuna keneh kami arek pamit undur diri wae di hareupeun tawan As'ad. Heug atuh ai keukeu maksa mah kami teu poho nganuhunkeun kana yasa-yasa anjeun. Bra bisi anjeun rek miang. Pileuleyan tawan As'ad. Bra ponggawa coba jajapkeun ieu tatamu tepikeun ka tempat tadi. Sumangga kaula Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.